boga anak hiji-hiji nate teu bisa diandalkeun ka murid kita kan indungna we nu ngaberesna. Assalamualaikum. Salam. Pinulis kieu anak mate. Teh sape mah masih ngasih pendidikan sama materi. Ieu budak nyalakeun emak wae dangukeun emak nya. Mak asupkeun maneh ka sanggatan teh be aya gawena ulah cicing wae di imah. Sepisan sih mere pagawean ka anak, ka sekolah, atian nari, saya ngabersih ka imah. Ieu budak teh ngalawan wae ka emak teh tuh tinggal di CCTV meuni eueuh ngeluhna. Pan maneh teh di imah teh teu naon emak we anu ngagawean sagala enak teh. Mana we deh, teh sape, kita bosen kena sanggatan teh teh. Ipe asal manehnya nya eta sanggar teh barudak teh galeulis jeung oge pentas seni anu mantep. Aya nama keur musim ada K-pop nama teh hawa pisan sih. Ieu budak makin ka dieu makin lieur wae. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak entos sih? Nya mak, naon ieu ribut-ribut? Ieu biasa sih Ipe. Ipe, mah ieu Pak, sekarang dari sekolah mah disarikan wae terus pisan. Nya bener peh, sarua jeung gua maneh. Heureui wae kitu-kitu ge wa maneh. Entos teu kudu ribut-ribut, mending Ipeh nyieunkeun bapak sawo goreng, mah nyieunkeun bapak kopi. Heueuh hayu Pe. Iya. Ipe. Ya, tungguan heula. Mak, tempat nya. Ya hati-hati belajar sebenarnya. Ya, Mak. Assalamualaikum. Salam. Iya naon ya? Audisi K-pop Indonesia Korea syarat awewe atau lalaki diperkirakan jam 10 sanajan teu nepi-nepi kudu single teken atau LDR. Eta pendaftaranna mulai tanggal baran dah. Di tanggal 1 nepi ka tanggal 4 Desember. Nah, eta isukan tanggal hiji. Nah, urang kudu buru-buru daftar ya. Nah, mana kudu buru-buru daftar, lamun kayak bisa tika bagian. Serius arek daftar peh. Terus kumaha tanggal daftarina? Gampang kita mah. Intinya urang kudu buru-buru daftar ya. Yuk, Mana arek ka mana Ipe? selamat balik. Malah kabur si Ipe. Geus kajeun eta mah pan kahayang manehna. Urang teu percaya karena eta brosur kana aktif karunya. Semoga we nya teu naonnya. Geus we kita kasanggar we yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Sob. Ya Bu. Tong hilang pemanasannya. Ya Bu. Doang, malah yang kedua tulang enak ibu. Ya Bu. Nama leuleusnya. Kenaon Bu? Ngomong-ngomong si Ipe sama aja. Ipe mah masuk ibu. Pantas ibu bidaan, pengen latihan, mana isukan dalam pentas. Ya Bu, kayak ku Siti dibejakeun ka Ipe supaya lebih rajin latihanna. Mereka masakan Ka mana? teh arek nyewan audisi. Audisi no pemain teh ayeuna teh aya jadwal pentas seni. Ipe geus teu nyeluan pentas seni mah mendingan nyeluan audisi K-pop menang duit gede. Ulah kitu karunya tuh ka babaturan anu nulis ngadaguan. Iya bener kan alamatnya. Tapi ning jam kuy. Siga alamatna itu ya. Tapi iya bener ya brosur nanti. Bisa ngangkat apa baliknya mampu nanti. Ipe mananya? Urang kitu nya kok. Coba ku mana telepon, sedang urang telepon heula. Halo Pe, di mana? Yang kerja jalan ka imah, emang enak. Mana teh jadi milu audisina, lamun teh jadi buruan ka dieu urang milu pentas. Buruan Pe ka dieu. Urang teu jadi audisina. Tudeng urang kaduna.
nelfon si Ipe. Ipe nya mana? Kediri Ipe nya ka dieu Bu. Oh gitu nya geus kurang jagoan heula we nya. Ya Bu. Assalamualaikum. Ayo udah langsung mulai acarana. Gede oge geduna. Peh. Peh. Ah iya si Ipeh teh. Kan anak mate. Nya mah tentang audisi Ipe ditipu. Kumaha coba ceritakeun. Jadi kieu. Iya bener kan alamatnya. Tapi ning jen euy. Siga alamatna itu ya. Tapi iya bener nya brosur kieu. Susah pisan ngangkat apa baliknya mampu nanti itu. Geus we ayeuna mah tarimakeun heula hikmahna. Nya mah Makanan nurut ka kolot teh. Ipe hampura nya mah. Nya teu nanaon.